Ieu mah ngobrol we nya, ngobrol masalah kesenjangan sayuran dina masalah harga sayuran. Di mana ayeuna harga sayuran keur melambung, pamarentahan sok bisa ngaimpor barang ti luar negeri jang stabilkeun harga sayuran. Lamun berimbang mah kana ayeuna ceuk paribasana harga keur amruk, contona harga cabe jeung sajabana keur amruk, pamarentah bisa nyalametkeun mah ka petani. Petani moal aya nu protes masing keur harga mahal ayeuna diimpor ti luar negeri ka dieu nya nyatabilkeun harga ge. Tapi solusina kan kanyataanana kumaha? Bisana teh lamun harga keur mahal bisa ngaimpor, naha harga keur murah pamarentahan teu bisa ngaekspor. Kuduna berimbang. Petani moal aya cik paribasana protes atau napi kumaha, sedangkeun kan ayeuna biaya-biaya pertanian kan mararahal. Aya bimnih mahal, pupuk mahal, ongkos kerja mahal. Lain kritik lain ieu mah solusi gitu. Kumaha solusina pamarentah bet bisa kitu. Pan petani sarua masyarakat rakyat Indonesia sarua mayar pajak. Kuduna teh bisa neangan solusi sakitu pemirsa.